wadahan kana coret. Lamun salam teu dijawab ciri jalma koret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Panghulung kalbu kajembaran fuji janten panghias ati. Urang sanggakeun ka Zat anu maha suci. Zat anu ngan sahiji nyatana Allah Rabbul Izzati. Puji anu janten panghias rasa urang sanggakeun ka Zat anu maha kawasa. Nyatana Allah Azza wa Jalla. Syukur anu janten pangantos masihan rahmat taufik sinareng hidayahna sehingga urang sadaya tiasa kempel ngariung di ieu majelis ilmu anu mudah-mudahan kenging ridho ti Gusti Allah Ta'ala. Amin. Shalawat sinareng salamna mugia tetep dikocorkeun dilengserkeun ka junjungan urang sadaya panutan sadaya umat Islam nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapala kulawargina, sahabatna, tabi'in tabi'atna anu pamudah-mudahan dugi ka urang sadaya salaku umat. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى. Ujian anu dipasihkeun ku Gusti Allah kabagi dua, nyaeta ujian anu manis nu kadua ujian anu pahit. Ujian anu manis nyaeta dipasihan nikmat ti Gusti Allah. Nu kadua ujian anu pahit nyaeta saperti dipasihan musibah. Upami urang dipasihan anu manis, urang kedah bersyukur. Naon sababna? Sabab ayat Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Anu hartosna saestuna upami urang syukuran kana nikmat Allah pasti kami bakal nambihan nikmat. Tapi sabaliknya upami kufur kana nikmat Allah maka siksa Allah kacida pedih. Allahumma inna. Upami urang dipasihan ujian anu pahit sapertos musibah maka kedah sabar. Nabi bersabda, as-sabri minal iman. Sabar eta sebagian dari iman. Sareng Allah ngadawu. Allah seneng ka jalma-jalma anu sabar jadi urang hirup di dunia ieu kedah sabar. Saleresna masih aya keneh anu disaurkeun tapi waktosna anu tecekap sakieu ti abdi hatur nuhun ka sadaya.